Raos atau juragan, maknya ya pedang osele. Kajen teuing, juragan hajat mah kumaha dewek we. Nges, ini keur itu jam. Kela jam. Tawa ka ini cicing ngala. Yeuh Pak, Ibu mah sanes heureuy nya. Saur sepuh oge jalmi mah kumaha amal perbuatanana. Eta geus balik deui ke ibu mah kadinya. Yeuh Pak, sok aya wartosna eta teh. Pawang oray, pupusna dipacok ku oray. Pawang buaya, pupusna ge ku buaya. Naon maneh teh jam? Teu percaya bapak mah, hoak. Geuning paraji eueuh anu maotna digegel ku orok. Lamun kitu mah meureun tukang lotek oge maotna karendos. Karunya ka tukang cendol, maotna teh ka kocek. Cicing sia jam. Ari dunungan nyarita teh. Dedeh ku tukang roti, maotna teh kemantegaan. Astagfirullah ari Bapak. Eta teh kasauran sepuh. Tos seueur kabuktosanana ge nyejemnya. Leres pisan juragan, tong tebi-tebi. Contohna tatanggi abdi di Balai Endah. Tukang ala oray, 5 dinten kapengkeun pupus juragan. Meni watir abdi mah juragan. Tuh pan pupusna teh dipacok oray nyejemnya. Sanes juragan palid ku banjir. Astagfirullah ari maneh atuh. Tapi imah hiji deui aya juragan. Sok sia. Leres, Rek ngaheureukeun dewek. leres juragan ieu mah. Wargina tatanggi abdi pada melan sadidinna teh tukang kuburkeun. Pan mautna ge dikubur juga. Ah, atuh eta mah bener ijem. Be. Indit sia jam. Indit maneh. Ampun aing mah. Ijam. Kade silai. Juragan. Wah! Eueuh nu sahulueun boga bujang teh. Ampun aing mah. Atuh bu, ieu teh ka mana barudak teh? Kaburu beurang, kaburu loba semah, telepon. Muhun dah ku ibu teh tadi teh tos ditelepon, ieu teh tos di WA. Tapi da teu ngajarawab wae. Kamarana meni lami-lami teuing di salon teh. Ditelepon we Pak, ibu kapengker heula nya. Sakedap Pak? Halo? Di marana keneh ieu teh? Enggalan atuh. Riweuh. Hajat ngawinkeun budak asara riweuh. Teu ngarti barudak ayeuna mah. Ngagawekeun kolot. Nah da basa aing keur kawin teu ngariweuhkeun anak. Sing aing. Koran, berita hangat, koran, majalah TTS, koran. Nah atuh keriweuh kieu ditawaran koran. Bade koran Bapak? Naon bapak? Dewek teh bapak silaing. Oh punten bade koran juragan. Dah gitu atuh nyebut juragan. Artina silaing tukang koran ngarti. Berita naon euy? Berita hangat gan, seorang perampok ganas ditangkap juragan. Rek nanahaun ngarampok ganas. Ganas maloba di kebon dewek oge, teu kudu dirampok sagala. Lieur aing mah. Berita hangat ieu gan, seorang pejabat diperiksa KPK terbukti korupsi juragan. Naon anehna. Lamun kitu aya berita seorang pejabat diduga jujur sekali, beritakeun ka dewek. Iya atuh gan, seorang napi tipikor keluar masuk lapas, sedang jalan-jalan, makan di restoran juragan. Gagabah. Asup deui sia. Nah hukum teh bisa dibeli ku duit. Asup deui si laing. Tukang koran abdi mah juragan. Ai heueuh. Geus jang riweuh aing mah. Dewek rek hajat, lieur. Aya berita dewek na koran eueuh. Teu aya juragan. Wah, rek naon meuli ge geus ka ditu jug. Permios gan. Koran. Juragan pedit teu meuli koran. Naon sia? Koran. Ai. Ngomong teh sangeunahna si laing. Beuh. Duh, naon itu euneur ki. Oi.
Halo ibu? Ari ibu di mana atuh? Kumaha eta barudak? Deket bapak. Sumuhun di pangkeureun Bapak. Ai. Nanaonan ari ibu atuh? Pak, ari petugas keamanan tos sarumping teh acan. Ai heueuh nya. Kamarana eta? Bapak teh ti sore geus ngawanti-wanti isu keneh kudu kadarieu budak teh. Teu ngarti. Waalaikumsalam. Tuh, datang. Tah. Si laing euy, panjang umur. Kakare diomongkeun ku dewek. Alus panjang umur euy. Enon euy. Keke. Nah si laing teh duaan ari si Emen ka mana? Oh kieu kan. Tadi ku abdi disamper ka bumina. Kararasan anjeunna nuju paseagan sama istrinya. Rupina mah upami paseana parantos beres, parantos ka dieu. Daya wae si laing mah. Geus kajen. Si laing nyaopan dewek rek hajat. Kade loba semah juragan unggul. Dewek hayang si laing jalankeun tugas sing hati-hati. Karti. Siap bos. Naon cenah euy? Kalde bodas, narik pedati. Kade tugas sing ati-ati. Siap bos. Be, ampun eta. Aing mah aya-aya wae. Geus kieu. Juragan hajat mobil nu daratangna. Dewek hayang si laing perhatikeun parkir mobil tamu. Siap bos. Naon cenah euy? Pang meulikeun kikir jeung jajamu. Perhatikeun parkir mobil tamu. Siap bos. Aing mah geus ka ditu geura jaraga. Siap bos. Siap bos. Hei. Memeh jaraga mending ge dalahar heula jung ka dapur. Siap kan. Naon cenah euy? Kakali jaga kasampur heula. Memeh jaga ka dapur heula. Siap kan? Ha. Ha. Be, tebaralek gawe teh. Apaan si laing teh dititah dalahar? Ngalatur raes jeung puyuh. Anu puyuh jeung galetik. BPJS beuki naik, anu ripuh rakyat leutik. Siap. Siap. Baralek pisan. Ka kebon kalapa, ka Cihideung. Ari ibu naon atuh deui? Ari bapak kunaon bet hideung. Kumaha atuh eta? Be, astagfirullah ibu jadi sarwana kieu. Susulan deui barudak. Sakedapnya mah antosan ibu bade nelpon deui. Ini asa riweuh aing. Astagfirullah geus sadeui wae atuh ieu teh. Si laing amen. Dewek ge nyaho beja sisi dudung. Astagfirullah. Cik atuh panyaho dewek keur hajat. Si laing nu aya wae. Usir, sina balik. Siap, Dan. Ampun aing mah. Naon deui? Astagfirullah. Panyaho cek dewek keur riweuh, sina balik. Siap, Dan. Ai. Naon deui? Paduli teuing sina balik. Siap kan? Muslim pisan. Astagfirullah. Naon deui? Sina asup. Sing aing. Bo.
Naon ieu teh? Iya jalminagan. Astagfirullah. Iya masih Ijem atuh pembantu di dia. Pembantu kan? Aduh. Abi curiga kan? Iya awewe kan? Bulak balik wae ka dapur kan? Aing mah bolak-balik ke dapur sote keur masak jurig. Sia teh nyangka baksat ka aing teh. Aduh. Hampura we atuh. Pan kuring macan wawu. Hampura-hampura naon sia teh. Hayang dikerwas ku asiang teh. Kumaha sia teh Ijem? Bu. Emen. Siling keluar sia. Siap kan? Mana si Ijem? Ijem. Ini ke tukang. Aya wae aing. Bu. Naon Ijem? Astagfirullah. Jelema gelo sugan mah. Astagfirullah. Silaing Budin. Kamana ibu? Pun biang kan, ayah we di lemur, tujuh teu damang kan. Lain inung silaing ibu. Juragan istri? Oh, juragan istri mah ayah di pengker, nembetin nuju nelepon kan. Kieu euy, kumaha domba teh geus diparaban acan? Oh, di Paraban parantos, Halus. di Berenginum oge parantos. Gagabah sia nyarita teh. Di pasihan eueut gitu. Balik pisan, eta teh domba mahal deuleu. Kamari gerek aya nu nukeran ku mobil. Pan itu na alimeun kan. Ai nyanyahwanan sia. Maksud teh di Paraban parantos, di Paparin eut oge parantos. Halus. Mung anu teh acan teh di pasihan nyesep kan. Maknya domba dibere sesep. Sanes domba kan, abdi teh acan nyesep. Ngomong atau terus terang ka dewek. Silaing gitu. Aya awai. Tah, ku dewek dibere 2.000. Bulan hareup sesana. Halo? Mohon. Aduh kumaha atuh. Kedah aya gentosna atuh Pak. Bu. Kumaha? Ibu Miming. Atuh isin. Angkir Bu Miming mah Ari ibu naon atuh teh teleponan wae. Mangga. Sanesna naon Pak. Bieu Ustad Iim anu nelepon teh. Sasadu cenah anjeunna teh tiasa nyanten protokol. Ngadadak nyeri waos cenah. Maknya aya ustad nyeri huntu. Kudu aya gantina. Teuing kumaha carana kudu aya gantina. Sumuhun kedah aya gentosna tapi saha? Pudin, cikan sahanya nu bisa ngaganti Ustad Iimnya? Anu siga Ustad Iim kan, anu nyeri waos. Ari maneh? Montong ngahareuikeun sia Pudin. Keriweuh dewekna ge. Geus silaing Pudin jadi protokol. Ya geus we maneh Pudin nu jadi protokol mah nya. Geus bae. Ulah abdi atuh kan jantan protokol mah. Abdi mah upami nyarios payunan jalmi seueur. Sok lieur kan. Hoyong utah. Dibalik sia. Oh, lieur kan. Hoyong utah. Montong lo balesan. Silaing digawe di dewek lila. Bantuan dewek. Jadi protokol nu mawakeun acara. Oh. Para hadirin. Lain ayeuna belagu engke lamun geus loba se mah. Oh, punten. Lain wae aing mah. Gan. Naon deui emen? Rombongan panganten Prato Sumping kan? Hah? Ijem. Nyauran juragan? Itu rombongan panganten geus datang. Gera beberes. Ijem. Abdi nyumput di mana juragan? Lain nyumput, Kalah Ijem. nyumput beberes. Bu. Dirapikeun sana. Puturkeun. Kadeu. Nas. Siap-siap Bu.
Kumaha tuh Ijem? Dah, karumpul kieu. Boleh deh, Bu. Pudin. Buka acarana. Buka calana, isin atugan, seueur tamu. Lain buka calana, buka acarana si lain pidato. Aduh, lieur gan, yang utah. Montong ngawi birang dewek sia. Sok atuh Pudin, gerawi wira. Ay, hari ibu naon atuh. Sok Pudin kencang. Ulah pidato atugan, kumaha pemi penca weh. Tah, Ay, jiga ay. kieu gan. Nu balik atuh si lain teh. Terus kan. Para hadirin, anu sami-sami tandukan. Har. Nah, los-los kana tandukan. Punten kan, jojol emut kana domba juragan. Para hadirin anu sami-sami hadir, cunduk waktu ninggang sirah. Ninggang mangsa, Pudin. Tah, eta maksud teh ninggang mangsa acara urang kawitan wae. Dupi acara anu munggaran minangka sambutut. Sambutan lain sambutut. Sambutan maksud teh eta kan. Acara anu munggaran nyaeta sambutan. Sambutan anu munggaran dihaturanan ka Sohebul Hajat dalam kurung SH. Dihaturanan ka juragan. Amen. Hari wa iraha yeuna bagbegianan ari han Para hadirin sadaya. iraha urang Din, Salona teh di mana? ieu teh rek dadarengekeun moal. Kumaha ieu teh? Ini asa riweuh aing mah hajat teh. Hatur nuhun. Para hadirin sadayana, dina ieu kesempatan sim kuring hayang cumarita ka panganten. Utamina panganten lalaki minantu sim kuring. Trendi minantu bapa ti ayeuna bapa nitipkeun anak bapa si Tresi. Ti ayeuna pisan bapa masrahkeun anak bapa si Tresi. Kade bapa teu hayang getih anak bapa dikotoran ku rezeki anu teu halal. Kumaha itu? Da lain japati sim kuring mah jeung dikeprokan segala. Trendy, lamun maneh kapanggih korupsi, ngadahar duit rakyat, dewek mau cicingan. Sanajan minantu disiksa ku dewek. Oh. Samarukna dewek sieun kumaneh. Peda si laing budak ngora, montong pepelekeuk sia. Nangtung. Ai geuning jangkung euy. Hayang dijebrot sia ku dewek, hah? Sakitu sambutan ti sim kuring. Hatur nuhun. Para hadirin, sakitu sambutan ti Sohebul Hajat anu pinuh ku semangat perjuangan. Salajengna sambutan ti wakilna sepuh panganten pameget dihaturanan ka Bapak Wagimin Sukarjo. montong nyanyahoanan deuleu lain Wagimin Sukarjo ngaran dewek mah Aceng Sukarja Punten, mangga. dina wengi ieu ua teh ngaraos bingah percanten henteu ua nuju bingah Percanten, Pak. kabingah ua mun dibandingkeun jeung Gunung Tangkuban Parahu masih keneh gede
Gunung Tangkuban Parah. Bu. Ai. Sakitu sambutan ti Kumaha ya teh? Para hadirin, sakitu sambutan ti wakil sepuh panganten pameget anu sanaos pondok tapi kalintang teu puguhna. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak anu kesim kuring dipihormat. Yang, kela atuh. Kan kuring nu keur ngatur acarana ge. Sekedap kam, kuring keur menang kararepet, keur menang kasusah. Mengpeng di dia 1000 ibu, sareng bapak-bapak anu geus mampu nyakolkeun budak. Budak kuring terek ujian di sakolana, ngancan lunas, jadi teu bisa milu. Tuh, aya ento kuring beli 20.000 weh, keur bayaran sekolah budak. Kuring marek sakola ngan nyakolakeun budak teh mani asa riweuh. Acan ari katarajang gering ripuh. Manya rakyat leutik teu meunang sakola, teu meunang pinter. Manya anu leutik teu meunang gering. Lain di dieu atuh ieu mah keur hajat. Nu lain-lain wae. Ampun aing mah. Teruskan Pudin. Nah, sekarang sambutan dari saya. Astagfirullah. Saya mendoakan semoga kedua mempelai diberikan kebahagiaan. Dan terhindar dari segala musibah. Iyalah, saya juga tahu. Encep teh orangnya humoris, senang bercanda. Musibah disebut musibih. Biar kocak, biar ketawa. Sekian sambutan dari saya. Kumaha ieu teh? Min acara riweuh kieu. Nu balek atuh sia teh min acara teh. Teu ngarti abong lain menak. Geus. Ayeuna kusim kuring anu rek maokeun acara. Para hadirin sadayana. Dina kesempatan ieu ku ayana tiasa juragan hajat. Alpukahna nyaeta lulugu urang sararea. Begituna urang dangukeun sambutan atanapi pangbagia ti Ibu Miming. Jemput.